Johanta Podcast. Podcastna orang Sunda. Anjay. Halo, Halo, Baraya Baraya Abah. mah balik di Juanta Podcast. Spesial kemerdekaan. Salam merdeka. Merdeka, kemerdekaan Nusabara. Anu ke 77 77. tahun. Nah, nyuwunkeun di Hampura, nyuwunkeun di Hapunten sadaya Baraya Abah. Kami nembe muncul deui Tembe dongkap di di YouTube, di YouTube, di podcast Spotify. gitu nya, di Spotify atau di podcast no sanesna di Noise. Penulis nge saya nya. Ya can pugu sih. Nah, oke. Jadi siga anu tos dituliskan di judul, kita Rek ngabahas. kemerdekaan. Nah, Nah, walaupun ieu rada-rada telatnya bahas kemerdekaan, Ya, da lah. geus lewat dari 17 Agustus Masih bulana, masih bisa. masih aya Masih Agustusan bisa. kene. Masih Agustusan kene. Walaupun ayeuna di tanggal sabaraha ya teh nya? Tanggal 2 genep Agustus. Nya aku Nah, kitu kita sih berharap masih kene bisa menyemarakan Agustusan ieu gitu. Keur mah ayeuna kan geus aya ieu saya geus Aya. dibuka deui. Naon teh? Kan kamari-kamari 2 tahun ka tukang pandemi ya nya. Nih, Jadi Ayeuna. iring-iringan karnaval kan. ayeuna geus aya deui nya karnaval Ayeuna teh. geus aya di Betul. Nah, jika nu aya di TV, Pak Jokowi segala nanggap eta geuning nanggap wayang. si saha teh si Parel geuning banding ke Mas Jokowi terus tersayang. terus aya karnaval di Monas Nah, cenah kan. Jadi Kapal alhamdulillah lah ngiring bingah gitu nya. Anu 2 tahun teh dilanda di lockdown. kesedihan di lockdown gitu nya. Nah, kemerdekaan ieu teh lamun cek maneh Bang, kumaha sih Bang? Kudu cek Bang ya nya. Kita sebagai anak muda kudu memeriahkan kemerdekaan ieu teh apa cukup dengan perlombaan karnaval atau nu kitu hungkul gitu, apa kuduna aya nu sanesna? Tiga nama teu cukup kudu karnaval unggul ya. Karnaval terus lombaan Bari haus ya teh. Kumaha? karnaval lombaan gitu mah kan geus biasana nya. Biasana, betul. Unggal tahun aya Terus ieu lah nya. Para pemuda seorang gitu kan. Orangnya kan pemuda kene. pemuda kene. Tapi pemuda geus rada kolot setik. Jadi cek orang mah merdeka dalam artian merdeka teh encan sih menjeng bangsa Indonesia. Betul. Jadi nyata anu tugasna mewujudkan secara real gitu kan kemerdekaan ieu teh ya kita selaku penerus bangsa kedahna gitu nya. Jadi sanes eta hungkul tadi sih. Jadi anu jasa para pahlawan kan nya merebut kemerdekaan gitu kan, tapi anu benar-benar mewujudkan kemerdekaan teh kudu orang-orang betul penerus. kita penerus gitu kan, dengan cara nyata kita memberi gagasan-gagasan gitu kan, ngadamel ide-ide perspektif betul yang positif betul. Salah satu contohnya siga kita ayeuna Insya kan, Allah positif. Insya Allah positif. Kita walaupun seukur ngobrol gitu, tapi harapan nama penerimaanna sanes ku ngobrol wungkul gitu kan, kita teh bisa bertukar pikiran, bertukar pendapat, berdebat ya kan, itu menyampaikan gitu kan, mewujudkan demokrasi gitu kan. Sebagai penerus bangsa teh kudu bisa menyampaikan gagasan secara lugas saurna teh gitu. Jadi no ide-ide anu
katampung dina pikiran teh kedah dikaluarkeun. Bener. Kaluarkeunna tapi dengan cara eh Naon naon, di kitu positif. pokoknya teh Ka- posisi Kaluarna dengan cara positif nyaeta positif positif lain ulah posisi ulah jadi naon, malah caci maki pemerintahan atau gitu kan, ngehujat mengkritik, menghujat. Mengkritik mah halus gitu ulah tapi anu kritik membangun ya. nya anu menghujat mah jadi ramena hungkul gitu kan, Hmm, pusing gitu kan. riweuh we. Jadi mengkritik dengan ide gitu kan, Mm-mm. ngasih yuk kedahna kieu atau misalkan lamun teu tiasa kitunya ayeuna banyak lah platform-platform media-media Mm, nu bisa kita manfaatkan, khususnya dari kesenian gitu kan, senian terus aya deui kan nya. digital gitu kan, dunia digital kita Mm, bisa bersaing dengan dunia gitu kan. saing dunia dalam berdagang Betul, loba kan nu online online betul gitu. Jadi ulah dipakai jang TikTok kan we nah ngahabiskeun kuota kuota. tepuguh kan Betul. Ya ngadamel kieu lah gitu. Ngadamel naon, eh konten teh konten teh dijadikeun gitu. Dalam dalam mun ngobrol kina mah babari ngobrol kina babari mah ngobrol anu perlu ilmuna atau anu mengasah kecerdasan teh nyaeta ngedit videona mm, kumaha nu jadi cara cara menarik. menyampaikan Betul, dibuat video teh kumaha carana ya, apa nyieun skrip gitu kan, hmm, apakah cara mengambil video teh angle teh di kanan di kiri di payun teh hmm, eta kan nu perlu keilmuan gitu kan, atau butuh anu niat bener lah butuh niat gitu kan, ya mun teu niat mah kan perlu skill oke skill gitu. skill Nah, skill-skill nu kalar itu teh nu bisa menjadi modal kita sebagai anak bangsa untuk menaikkan harkat martabat bangsa nah itu. ya pokoknya mah iyalah nu positif positif Deketin kos bang, kos iya ya abi dah aduh punten sambil ngerokok gitu dah kan ya 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 kurang kurang positif ya eh tos tos seueur ya aya anu komen deh nya ya ka ya ya ka kita teh gitu nya, teu sawios eta jadi kritik nu membangun nah yang eta kita pertamanya eta aya soal nu komen soal ngerokok ngarokok cing atuh nah ulah bari ngarokok nah cenah oke nya. lamun misalkan kieu nya aduh Heeh, iya rada pembelaan ya heeh. jadi Kumaha lamun misalkan konten aja bener-bener naon, naon ngaranna teh formal insya Allah orang bener-bener mau bari ngarokok lah lamun bohong formal mah bohong tong percaya. lamun misalkan konten-konten ya biasa-biasa mah Hmm, jigana malah naon lah nya jadi naon urang doakeun weh sing geura paeh rokona 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 sing geura paeh gitu nya kitu deui. kayak kadang dari pae Nah, selain eta aya nu komen deui Bang. naon Nah, naon dah naon? Eta tuh cenah bahasa Sundana oh anu nu leres saurna teh. Ulah make bahasa urang maneh cenah. hmm Atuh make sim kuring, waduh anjeun gitu kan. mm. Eh eta ge saleresna mah sae, Sae 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 pisan. sae Kumaha ye anu baraya Abah saena kita saena make jadi bahasa lemes atau make bahasa biasa sehari-hari wae gitu kan. urang-urang teh abi-abi Hmm, teh nya abi-abi teh saena kumaha gitu sok komen nya saena kumaha. Nah, pakai tapi lemas memang kah atau eh bahasa bebas kah kita kita ayeuna memang kedah diajar gitu nah kan bahasa harus harus bahasa Sunda nu kudu leres, karena bahasa Sunda ieu teh bagian dari bangsa Indonesia, budaya bahasa Indonesia budaya bahasa anu Indonesia ayeuna teh tos mulai hampir oh nya nu tos mulai pudar nah si bahasa Sunda teh. di Bandung wae Mun anu kotana kota Sunda Bandung bahasa Sunda tapi lamun ninggal
para ABG pemuda ABG teh lah. mohon Aduh. nu nongkrong di taman gitu kan. Kak, Lu ngapain di sini? Anjas, buat orang oge. Keur masih ke kuliah maneh urang. kurang maneh gitu nya. Ya tesawias nu penting mah dilestarikan Nah, gitu jadi tong tong era tong tong isin-isin lah gitu nya tong eh, misalkan orang ngangge bahasa Sunda teh dipajarkeun mah deso. kampungan Wah, deso sih tuh mah sarua cenah wae Sunda. Itu, Cok. sarua wae kita eh kita kedah bangga gitu nya kedah biasa Melestarikeun bahasa Sunda. melestarikan bahasa Aduh, Sunda gitu nya urang eta wae, urang wae. eh, Sok-sok. cek sim kuring mah Heeh. eh jadi salah satu bentuk eh, konkret gitu untuk Hmm. melanjutkan kemerdekaan Nah, salah karena sahijina salah eta. Aduh. sahijina eta budayanya Heeh. budaya itu teh kemerdekaan bagi bangsa kita gitunya lamun misalkan budaya Indonesia na ieu mulai pudar Mulai pudar, mulai eh laleungit. Aduh. perasaan mah jadi si para pejuang teh lulus gitunya Heeh. lamun ngadangukeun nah bisa leungit budaya urang teh nya gitu kan. Capek-capek orang heula ngamberdekakeun Bhinneka Tunggal Ika teh naon. Nya tah eta Bhinneka Tunggal Ika teh kan berbeda-beda tapi Heeh. satu. Jadi membolehkan gitu nya. Wios kita berbeda-beda gitu kan. Teu naon. Kedah kita jadi digeneralisir atau di oh mana mah nyariosna bahasa Sunda Tong jeung urang. gaul gitu kan. Kudu bahasa Indonesia gitu kan. Wah, teu kitu. Teu kitu, justru kan bahasa Indonesia teh nya eta keberagaman eta. Keberagaman suku bangsa. Heeh. Itu naon? Naon deui nya nu lainna nya soal kemerdekaan ieu teh. Jeung kebenaran Mantap. kela saya can naon? Saya can dilanjutkeun urang nampo heula karekam keneh teh videona. Oh. Bener. Karekam. Aman. Karekam keneh guys. Aman. Soalnya tadi sempet gagal. Sempat gagal. Nah, sampai mana tadi teh? Sok. Tapi kan ka ieu anu bieu kan salah sahiji elin faktornya. Salah sahiji bentuk kemerdekaan teh anu dina segi kebudayaan bahasa. Nah, selanjutnya teh naon tah? Naon tadi teh kelanjutannya nya? Nya nah gitulah beda-bedanya Ya mah nu dina penting mah perspektif masing-masing lah. kita Urang. penerus bangsa Heeh. kedah berdaulat dan berani menonjolkan diri gitu untuk kemajuan bangsa itulah intinya mah. Jadi kudu bisa nunjukkeun bahwa orang teh boga naonnya boga prestasi nu patut diperjuangkan untuk Indonesia gitu. Ke Indonesia bro. Kabaraya abah sok mangga di komen anu gaduh ide-ide hoyongna Indonesia teh siga kumaha kapayuna gitu kan. Mangga di komen tong ragu-ragu. Tah urang mah sok ieu euy. Lamun misalkan kemerdekaan teh masih ieu keneh urang gitu nya. Masih loba nu can merdeka. Piraku pan geus merdeka. Geus 77 tahun. Keur jelema nu aya duit. Kasarna nya, kasarna kos Kumaha kitu ya. kira-kira? Jadi orang pernah nempo ya salah sahiji Pernah ningal. bener ningal. Nempo Kasar tong kasar emane deh. Pernah ningal Di hiji kasus suatu tempat aja jika nyaritakeun dongeng suatu tempat di Bandung di kota di Bandung ya nya khususnya nya deket-deket lampu merah lah. deket lampu merah mana Dago Deket lampu merah DU di Pati Ukur. nya
Oke, puput. terus Keur eta teh abi ninggal keur ieu, abi aduh sim kuring, sim abdi. Ya, kuring. ya, beragam, beragam. Yes. Jadi abdi teh keur eta ninggal. Aya Aya bapak-bapak apa ibu-ibu? aya ibu-ibu anu keur ngadorong roda, Mm-mm. roda sampah lah nya. Hmm. Si budakna teh dicalikeun dina eta sampah. Bari nyenyepengan Hmm. beuteung. Aduh. Aduh, cing teh. Ieu teh Aduh. hari kemerdekaan. Iya nya. Ieu teh naon nya? Bangsa mana ya teh nya? Nyetak itu. Ieu teh di mana gitu asal can merdeka nempona. Heeh. Ya itulah rada miris oge nya. Heeh. Sebetulna eh eta sih lamun pembahasan nu kitu mah sigana kedah satu episode khusus di nya. Tapi Mhm. untuk sekedar saja kita bahas gitu Mhm kan. mhm. Ya memang secara sosial kedahna kita membantu Ah, gitu kan. betul. Nah, ayeuna sim kuring rek nanya, Hmm. ente Bang ningali nu kitu Hmm. di kumaha tah ibu-ibu eta jeung budak eta? Ya, pas begitu orang ngalewat kan. Di Terus kumaha? ngalewat yang babaturan. Aduh ibu. Terus Ieu ieu budakna eh, budakna naon? orang Ieu kalihna murang kalihna gitu kan. Muhun cenah. terus Aduh tos tuang can Bu gitu kan. terus Tah can mata kieu abi kan cenah. hmm, Ieu tos ieu ti pagi cenah ieu hmm, hmm, nembe nembe tuang roti. hmm. Aduh. Aduh. Eta teh posisi geus sore. Terus ku Bang Bang di pasihan tah. Jadinya teh abi milarian we anu kedua acis. Ke rencangan kan rencangan. Hmm. Aya nu mau duit teu gitu kan. eh, Pembalikeun roti atau naon gitu kan. terus pasihkeun. Aya we tah anu ieu. Anu boga duit lah gitu. Eh, Da abi mah udah cepeng acis. ih, ieu ngerakeun geus mah make duit batur nyaria. Nya, Rianya. henteu Ieu mah rek aslina. niat rianya. Henteu Heeh. aslina. Mun dia mah ngaku-ngaku make duit urang we Oh gitu sorangan. ya. Terus kumaha? Aslinya teh kan langsung we ku abi dicokot. Pasihan. Pasikeun Asisna lah teh pokoknya pokoknya intina pasikeun we. dipasikeun. Nya saaya-aya lah. Saaya tah. Nya siga kitu kedah nama Hmm. da ngantosan pemerintah mah pemerintah teh kan jauh pisan gitu nya Hmm. jangkauanana teh Mhm. kedah kudu secara spesifik secara detail Di mana wae gitu. melarian anu kitu mah Mhm. masih kene seueur nu sanes oge gitu kan. Set. Nah, makanya dari kita gitunya nu memang berdekatan gitu sareng saudara-saudara sebangsa anu masih membutuhkan selayaknya kedah Mhm. kedah membantu gitu. Membutuhkan Kedah pertolongan lah ya. membantu, Heeh. betul gitu kan. Nah, eta dari sudut pandang kita gitunya Urang-urang. anu tiasa ngabantu dibantu gitu kan. Hmm. Nah, Sebisa tapi mungkin. betul sisi sanes oge sebetulnya kita perlu lalaunan mengedukasi naon namina teh Edukasi adik-adik. mengedukasi betul adik-adik anu memang sudah terjebak di zona anu seperti gitu kan. Hmm. Anjana biasa minta-minta gitunya mohon maaf ya gitunya Mhm. biasa biasa minta-minta biasa naon jadi pengemis atau naon menjual iba lah gitunya menjual Menjual rasa rasa kasihan gitu eh, kan. aduh, Kita memang kudu mengedukasi gitunya karena kerjaan nu lain ge geus loba cigana bisa gitu. naon ente jadi memang marane naon aranjeunna teh kan sanes kahoyong gitu kan Kos gitu kehidupanna teh. siga gitu. Jadi kita selain membantu secara eh naon ekonomi gitu Hmm. kan masihan gitu kan kita ge kedah mengedukasi gitu. Nah, Iya secara teh moral. terbaik ya gitu kan kehidupan seperti eta teh Hmm. gitu. Insya Allah dah lamun aya jalan nama
lamun aya niat nama insyaallah pasti aya jalana gitu Nya, yang nya, nya. merubah hidup gitu kan. Seueur lah kisah-kisah anu memang di payuna memang dari pemulung Atau tapi naon ya. mohon anjeunna daek gitunya Hmm. daek merubah kehidupan gitunya jadi damel di jadi asisten rumah Nya, tangga nya, gitu nya. kan atau damel anu buruh misalkan di gudang gitu kan Hmm. atau misalkan icalan eta lebih 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 mulia saya lah daripada icalan tah menjual iba atau rasa belas kasihan. kasihan gitunya dan nu Heeh. itu teh eta biasa jadi perjuangan kita oge ya generasi muda Hmm. untuk mengedukasi eta gitu sehingga kapayuna bangsa Indonesia teh memang kehidupan bermasyarakat nu aya di level terendah teh Hmm. menjadi masyarakat anu berdaya gitu kan Hmm. Mencukupi lah. mencukupi Heeh. gitu setidaknya eh, tidak ada yang bermental minta-minta lagi Hmm. gitu. Nah, kudu ngebantu lah. Oh mohon serta tim kuring oge pernah ngalaman gitu sih kayak gitu Hmm. tapi iya mah benten responna dari yang bersangkutan teh Oh. di payun teh anjeuna memang kenyandakan naon nyandakan naon gelas aqua plastik Hmm. gitu kan nah abi itu karena memang iba tehnya Ya, misalkan ya. bade masihan gitu kan bade masihan acis gitu kan tapi anjeunna teh nolak Oh, kumaha cenah beneran tah? punten eh abi mah ieu we mulung wae cenah sanes sanes menta-menta cenah abi Hmm. mah oh alhamdulillah atuh Ya, ya. teh nu kitu teh nu sae gitunya Nu sae jadi ya anjeunna teh yang lebih make memang tenaga sorangan keur menghasilkan. berusaha gitu kan emang selain manehna jadi ngarongsok eh, plastik-plastik nu tidak Bekas. terpakai kan Hmm. jadi bisa memanfaatkan limbah na oge kan Nah, gitu eta sekali tah saumur hirup manggihan gitu. manggihan hiji mudah-mudahan kapayuna jadi lebih baik lah Indonesia Ya, teh ya. Amin, jadi amin, amin. berkehidupan yang lebih baik Amin, gitu amin, amin. dan juga gitunya Hmm. kahoyong nama Kahoyong nama. gitu. Memang seru sih naon kemerdekaan teh disambut dengan festival Festival, lolombaan itu mah geus pasti lolombaan. gitu kan setiap Karang Taruna setiap RT RW Pasti desa ngayakeun. kecamatan pasti ngayakeun lah gitu Heeh. soal itu eh mudah-mudahan kapayuna lebih banyak variasi lah gitunya untuk Lebih berinovasi. menyambut kemerdekaan teh dengan hal-hal anu langkung Untuk saya bermanfaat gitu nu manfaat sae bagi gitu Indonesia lah. amin amin nah tak itu panginten Penginten podcast sakitu wae podcast kita ayeuna. see you sampai jumpa wilujeng Wilujeng wengi. wengi Wilujeng wengi. tos wengi ya Tos wengi euna tos tabuh 10 ieu 20 teh rekamanna di parkiran di basement. di basement oke baraya abah dadah bye bye Nuhun. assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh